Abdi ngadamal syairan nyurahkeun tentang perasaan cinta abdi nu teu aman ku perjodohan pasti aranjeun teh ngarti kasakit nu nimpa abdi kedah ikhlas rejeung nampi kana papasti ti Gusti duh andeng narima mun kudu kieu takdirna ningal jeung anjeunna calik di pelaminana kumaha deui kumaha eneng teu bisa nyegahna kana perjodohanana da ieu mah tos takdirna mun daek ngomong mah nyeri asa ditusuk ku duri cinta abdi nu tos lami horeng mah teu jadi bukti bobogohan ti kapungkur horeng mah nikah jeung batur cinta nu sedalam sumur hanjakal kedah dikubur kumaha oge tingkahna teh kedah narima kanu janten istrina najan teu mika cintana rek ti ditu ti dieuna arek ayeuna engkena rek saha bae jalmina jodoh mah hese nebakna kenangan nu geus kaliwat ulah sok diinget-inget ngarah matak beuki raheut kana hate sing sereset cukup ku doakeun neng masing disobarkeun najan can bisa mohokeun pokona silih duakeun.